Wilujeng Sumping, ka Pagerpan, ka ieu patempatan Gedung Pusaka Keraton Sumedang Larang, nu mana di Gedung Pusaka ieu aya sababaraha koleksi di antawisna aya koleksi lambang legitimasi kekuasaan Sunda, nyaeta mahkota Binokasi Sang Hyang Pake sareng 7 pusaka inti anu kaleresan kamari parantos dilungsurkeun dugikeun ka dijamas api di kumbah diwasuh. Nah, kaleresan ieu sebagai lanjutan tina prosesi ngumbah pusaka dilajengkeun kana pusaka nu sanesna. Nu tangtos aya ribuan pusaka nu aya di Keraton Sumedang Larang. Prosesi penjamasan ieu tangtos panginten dugikeun ka 10 dinten. Dikawitan ti dinten kamari 25 Agustus atanapi hiji Maulid, hiji Mulud. Nah, ayeuna kalesan nincak dina kaping 2 Mulud atanapi 26 Agustus. Janten masih kena aya waktos 8 dinten deui. Upami misalkan aya di luar koleksi benda pusaka Keraton Sumedang Larang tiasa oge diwasuh namung kedah rengse heula. Kedah rengse tugas pusaka nu aya di Keraton Sumedang Larang neme biasa ngawasuh pusaka anu di luar Keraton Sumedang Larang. Bagi di dieu simkuring saparakanca tangtos kapetok kanggo ngawasuh sadaya pusaka nu aya di Keraton Sumedang Larang. Janten sanes hartos nolak di luar Keraton Sumedang Larang namun tiasa mung kedah rengse heula pusaka nu aya di Keraton Sumedang Larang. Nah, perkawis dina administrasi teu aya sama sakali oge dipungut bayaran atau napi administrasi eta mah uih deui ka dirina masing-masing. Simkuring saparakanca teu narip teu nyuhunkeun kedah sabaraha nominalna teu aya. Teu aya sama sekali boh ti karaton oge teu nangtoskeun secara administrasina kedah dibayar dipungut teu aya. Mung eta mah uih deui kanu gaduh pusakana. Intina mah tidak dipungut bayaran. Ya eta mah panginten rejeki kanu ngalaksanakeun ngumbah pusaka aya rejekina ditampi henteu panginten sanes rejekina. No, tetep dijamas ulah kieu cenah da mayar atau napi teu tiasa mayar sehingga teu non alim atau napi teu tiasa ngumbah pusaka teu kadinya tetep bakal dibantos dipangwasuhkeun dipangnyucikeun namung sarengsena tugas pusaka nu aya di Keraton Sumedang Larang heula anu diutamikeun tangtus pusaka-pusaka anu aya di Keraton Sumedang Larang. Itu panginten simkuring nya ngaturkeun nuhun kanu tos peduli karena tali paranti sakumaha kapungkur para leluhur para karuhun sepuh-sepuh urang ilaharna dina sasi Mulud ngayakeun acara jamasan pusaka. Nah, tangtos panginten urang sanes bade ngagusti atau napi midua Gusti tapi dieu urang mung sakadar mupusti ngarawat
supados naon ya, supados benda-benda atau napi pusaka-pusaka ieu henteu janten reksak atau napi nyan karatan ruksak tetep urang dijagi sakumaha kapungkur para sepuh tiap setahun sekali diayakeun acara ngumbah pusaka atau napi lungsur jimat jamasan pusaka nu utamina panginten aya 7 pusaka inti Keraton Sumedang kakantun Raja-Raja Sumedang nu alhamdulillah dugi kaina masih karawat kajagi masih kene utuh utuh sok sanaos kamakan ku usia zaman gitu tapi tetap alhamdulillah masih kajagi karawat